Sejarah Cadas Pangeran berkaitan erat jeung Cianjur. Ieu nyepeng keris naga sastra Luk 13 aya tak kerisna di Museum Prabu Besan Ulun di Kota Sumedang tah. Tanu Bupati Panyelang Sumedang teh alim kaganti kuku Pangeran Kusumade teh akhirna bade dibunuh ngan saat acan dibunuh lumpat ka Cianjur. Satu acan janten Bupati Sumedang teh Atos di dieu lagi jadi camat. Dia teh camat Cikalong. Oh, camat Cikalong. Iya, batak putrana sareng putuna Bupati Cianjur dalam noh dijenengkeun Bupati Garut ku Pangeran Kornel teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Mamang sadayana. Nah, kali ini baraya ada yang istimewa, Mamang nuju sareng sejarawan atau budayawan di Cianjur baraya kersana nyaeta Paluki Muharam. Nah, iya ya cerita unik ya seputar panginten Cadas Pangeran baraya. Ternyata sejarah Cadas Pangeran berkaitan erat jeung Cianjur baraya. Malahan didinya aya kontribusi dari Bupati Cianjur dalam atanapi Bupati Cianjur kagenep Wiratanu Datar genep atanapi Bupati Cianjur atanapi Wiratanu Datar kagenep baraya. Nah, sepertos kumaha caritana sejarahna urang taros ka anjeunna. Bupati Sumedang ke-13 Raden Suranagara atanapi Pangeran Kusumadinata ke-13 pada waktu itu ya bahasa Indonesia namanya Gubernur Jenderal teh Mayor Jenderal Herman William Dendles anu memerintah tahun 1811 sampai tahun 1813. Dendles teh gaduh proyek jalan 1000 km anyar Banten dugi ka Panarukan Situbondo Jawa Timur. Sawaktos ngalangkungan Sumedang kapegung ku Gunung Cadas. Akhirnya memerintahkan kepada Bupati Sumedang saat itu nyata Pangeran Kusumadinata untuk membongkar gunung tersebut ku peralatan sederhana balincong jeung pacul dina waktu 2 minggu. Atuh lebih banyak korban masyarakat pan aya gunung Cadas Pangeran mah kitu tah nyalang kedong jadi lamun ngagubrak teh atos we gitu. Kohana bla kitu tah. Ketika Dendles dongkap ya sawaktu Dendles dongkap 2 minggu kemudian ternyata aya sikap nu aneh ti Pangeran Kusumadinata teh. Biasa nama bupati teh pan turun heula. Sungkem ieu mah henteu tina kuda we kieu tah. Dendles turun karak turun bupati teh. Pangeran Kusumadinata teh. Sawaktu Dendles ngasongkeun leungeun ka tuhu bade salaman ditarima ku leungeun kenca gitu. Matak patung naik gitu pannya. Patung salaman ku kenca. Ieu nyepeng keris naga sastra Luk 13 aya tak kerisna di Museum Prabu Besan Ulun di Kota Sumedang tah. Gureun kasima duka kasima ku kobara duka kumaha tanya. Akhirna Dendles nu terkenal galak harita mah tunduk. Kenapa Pak Bupati begini? Karena proyek ini rakyat saya banyak yang menjadi korban, protes lah gitu. Akhirnya ku Dendles ngabongkar jalan Cadas teh henteu ku masyarakat Sumedang tapi ku pasukan Belanda di ngawo dinamit gitu tah. Kanggo jasa na Pangeran Kornel matak Pangeran Kusumadinata akhirnya tempat tersebut dikain apa dinamakan Cadas Pangeran gitu. Eta teh sama ka Pangeran Kusumadinata. Harita nu jadi bupati pangkatangan seukur mayor tapi Pangeran Kusumadinata mah dinaikkeun pangkatan jadi kolonel. Kan ku sableta Sunda Kornel akhirna mah. Sapanjang jalan eta ti Cadas Pangeran dugi ka Kota Sumedang ayeuna dinamian Jalan Cadas Jalan Pangeran Kornel gitu. Aya teh ditujukeun ka Pangeran Kornel. Tapi Pangeran Kusumadinata. Tapi Pangeran Kusumadinata gitu barayana. Ternyata baraya riwayat eta teh aya sangkut pautna ieu jeung Cianjur. Ting, turang taros kumaha sangkut pautna jeung Cianjur, Pak? Sawaktos Pangeran Kusumadinata atanapi Aom Jamu disebut teh atanapi Raden Suranagara satu acan jadi bupati anjeunna ti alit di dieu ti sekitar 17 tahunnya dan di ditu teh bae dibunuh anjeunna teh ku margina konon anjeunna teh lumpat ka dieu. Kedan apa jantan bupati di ditu ku margi anom keneh ku Belanda teh nu diangkat teh batur. Tanu Bupati Panyelang Sumedang teh alim
kaganti kuku Pangeran Kusumaneta akhirnya bade dibunuh ngan satu acan dibunuh lumpat ka Cianjur nyungkeun tulung ka Bupati Cianjur harita dalam noh Arya Wiratanudatara kagenep saja ku dalam noh diangkeun sae pisan ditikahkeun sareng wargina di pasien kedudukan janten Camat Cikalong sawaktos lami di Cianjur ayeuna guguru ka Mama Ciajag ieu tah nya. Lokasinya di mana Pak Itbah? Ieu teh di Kampung Ciajag, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur ieu tah ya. Upami guguru istilahna ka Mama ka Mbah Kaer Cimande di Kampung Kamurang, Kecamatan Mande Cianjur. Ayeuna tos ngalih Mama Mbah Kaer pan di Bogor makamna nya. Terus. Oh janten semasa satu acan janten Bupati Sumedang teh Kantos di dieu lami. jadi camat. Janten Camat Cikalong. Oh, Camat Cikalong. Iya. Tah sawaktos janten Camat Cikalong anyana diusulkeun ku Bupati Cianjur supados Pangeran Kusumadinata dijantenkeun Bupati Sumedang dikabulkeun ku Belanda teh akhirnya diangkat janten Bupati Sumedang gitu tah. Janten jasana ageung Bupati Cianjur teh gitu. Oh, janten kitunya. Nah, ternyata guru agama teh di dieu barea di Cianjur, Kampung Ciajag tadinya guru main pona teh diajar main po beuti. Cimande baraya Ka Mbah Kair, Kampung Kamurang, Kecamatan Mande. Janten bupatina berarti atas rekomendasi ti Bupati Cianjur dalam noh. Dalam noh nya teh bupati ka sabaraha? Ka Arya Wiratanudatara genep. Arya Wiratanudatara genep. Oh berarti luar biasa sejarah ieu pengaruh Cianjur beureunya. Jigana tanpa rekomendasi eta diheung nya banyak. Matak putrana sareng putuna Bupati Cianjur dalam noh dijenengkeun Bupati Garut ku Pangeran Kornel teh gitu. Mulang tarima balas budi. Iya. Oh jadi ada aya keturunan ti Bupati Cianjur anu Wiratanudatara 7 mah di Garut pan gitu. Oh janten bupatina teh. Turunan dalam noh teh pan teu janten Bupati Sadayana. di Cianjur. Tapi di ditu di Garut. Wiratanudatara 7. Ya, Wiratanudatara 7. Masyaallah. Tah kitu barea. Guruna di Ciajag luar biasa geuningannya. Naon mang cenah cadas pangeran teh ta eta teh anu kangentos viral teh heulan uleungit tinggal cenah ku orai koneng ti karebok cenah dicokot ku orai koneng cenah padahal jeung nu ora di Cirebon padahal mah nyandung ta eta cadas pangeran teh na baraya pami ti Bandung bade ka Sumedang pasti ngalewat eta cadas pangeran patung ning ta nya ta ikon atanapi monumen eta nya eta Pangeran Kusuma sareng atanapi Pangeran Kornel sareng Dendels Gubernur Jenderal nu jiga sasalaman tangan kiri baraya ta eta monumenna di dinya kitu nya. Tah kitu baraya sejarahna teh geuninganan luar biasa. Hatur nuhun. Siap.